Ini teh daging teh 3 karehel deui jeung kupatna. Sugan ka CEL mah engke dibalikeun deui ku daging sapi. Budak hayangan daging sapi. Salam. Cek. Cek Mai. Ieu ngaraosan daging hayam. Tuh hari kudu ngaraosan sagala. Nasaan daging hayam abdi atas naon teh sugan ngeunah kitu teh. Ini seueur kin heula tuh urang eta arikeun heula nya. Nya mah Ngantosan kedat. Terang deui ya teh da tos seet ning daging sapina di kumaha tuh. Tuh kumaha tuh kosong we meureunna. Hampura ieu teh kumaha tuh daging sapina di abdi teh tos seet da pun masar sakilo. Dipulang kosong sing ridonya. atuh ieu teh daging sapi kina di imah beak. Kumaha nya? Karore jelema teh teu ngalarti tamari cenah ngolahkeun 2 kilo daging sapi. Tapi henteu mere sakerehel-kerehel acan deh aing mah. Di imah beak di daging teh. Kumaha atuh teh dararaan. Asa Cek Mai nya. Cek Mai. Terus di mana? Naon ceuk? Terus di mana? Lain ieu teh tadi teh ngirim ka Cirapi kira ngolahkeun daging sapi teh mere. Ka CEL teh mere jaba di imah beak daging hayam geura dibabagikeun. Coba. Nama orang-orang ieu we. Naon teh atulah. Mun kudu dibagi-bagi daging saeutik. Ngan kemen teh jang di inu di imah beak pisan. Ai anu masak daging sapi dikirim, ai ka dieu teu ngirim aneh. Pan ece mah nyaho daging hayam sarua. Jadi we abdi ge teu mere daging hayam ka ece. Ya dahar ayo lah karunya budak masa budak mah kewe dibere. Budak ieu mah Oke baliknya hayam urang heuh. Karoret ning jelema teh. Oke, dari stasiun Senen kita Besok eta cuma kos heueuh buka bagi. Ngeunah ning ceuk. Ceuk arek dibawa balik teh da inget ka budak ninganan Tidak. sing rido nya ieu hayang minumanana di sakalian pan sok sebel mendingan geus sadar daging mah. Cek mah geura dibawa urang arek ngadahar naon atuh dibawa kabeh mah boga sakitu kituna. Cek tadi nama karunya ka manehna. Terus dia ringki ya kos nu ebel. Alhamdulillah bebeunangan ning ka Cililis mah ieu.